Sampurasun baraya wilujeng patepang deui sim kuring di channel Kang Jenggot tipis. Sim kuring ayeuna nuju aya di wewengkon kota Tasikmalaya nya. Bade amengan cenah bade ngojay teh ka kolam renang TJ cenah. Nah, ieu sim kuring tos aya di payunan gerbang lebet ka kolam renang TJ. Dah, ayeuna sim kuring tos di lebetnya. Urang ngawitan di mana cenah tah di kolam muter. Kolam muter. Ya kolam muter atau napi kolam renang arus kitu tah baraya. Tuh seueur barudaknya nuju ngojay cenah. Aduh endah kieu Gusti Nu Agung. Urang mapai-mapainya Nah, ayeuna urang mapai ka palihandapnya. Tuh tos katinggal seueur ban kanggo ngojay nya. Ieu suasana dicaketeun kolam ombak tuh, kolam ombaknya. Kolam ombak anu aya di kolam renang TJ. Endah pokoknya malah. Endah sekali tuh. Sakedap deui pasti bakal kadari ya naralih nya nyaranak ban terus ke tengah biasana tuh ngarojay didinya sambil antosan ombak ya gitu ya baraya. Tinggal situasi di palih luhurnya, di palih luhur di gedung anu tadi lebat. Ini teras ke kolam renang baragi murang kali urang naik ke luhur ya lah. Daya di palih luhur ninggalna aya kolam renang murang kali tuh. Aya sosorodotan, aya paparahuan, aya gazebo tuh. Aya oge ember bahe cenah tuh, ember tumpah. Urang kapalih luhur deui sakediknya baraya. Terus kapalih luhur. Ieu dicaketeun patung domba tuh aya sabriji patung domba lagi ngajajar lah. Terus tinggal mah langkung jelasnya tuh ieu taman bermaina khusus kaum urang kalihnya tapi sepuh ge tiasa kita ngarojay di dinya lah. Tuh itu gazebo nanya baragi istirahat. Urang majeng ayeuna ka palih luhur naik tangga ka palih luhur. Ieu anu aya tulisan aya tulisan TJ. TJ. Oke palihandapna teh eta teh kolam renang ombak ya, kolam ombak. Pokona mah kolam ombak. Pokona mah endah lah. Endah pisan, endah. Tuh. Suasananya mantap. Tuh. Ayeuna ya siap-siap ya. Siap-siap ombakna
dongkak di kolam renang ombak. Yuk tinggalnya rame nak keseruannya di kolam ombak.